batang ya olip ya. Lah nah bararta kieu Gusti tah di leuweung aduh kieu yang ngalamun di leuweung malah Memikirkan hutan. tah Makan sama daun singkong enak. alah amun kur ngalamun heula ge nya da eueuh. Pokoknya mah hidup di kampung mah tidak ada masalah. Iya. Barartanya alah Gusti Di kota mah makan bergizi beracun. Di kampung mah apa beracun, paling tuh ada keong, tuh ada tutut. Gitu juga kalau dimakan ya keongnya pasti beracun. Ada juga sini keong beracun. Aduh. Assalamualaikum dulu ya kala leuweung ya. Teu alah di saung panisan ge di. Makanan yang pokoknya. Pokoknya tidak ngandung nikotin ini mana. Ayo dulur ka leuweung dulur lah ieu. Ayo ngaringkep di mamaning di leuweung lah kieu. Ayo pengangguran lah gawe naon di leuweung we kieu niis. Hayo ieu teh balik ka imah lieur deui. Oh, lihat nih. Seni nih. Seni tah. Aduh. Ya, seni tradisional Cibogonya. Ya, Cibogo. Yalah. Balap pining dino gawir. Asik. Sok Itu di leuweung bisa hiburan. Di mah mah nya pusingnya naon anu para rusing mah kala leuweung.